drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Neng, mama aku udah kebalik nyaho. Nu bener kamu Jasmine. Iraha eta teh balikna terus mau naon ke balikna terus balikna naik naon. Meni loba-loba teuing nya teh jiji atuh. Sok atunya Jasmine. Pertanyaan pertama, iraha mama kamu balikna? Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. I believe that my mom back at home. Biasa aja we atuh Jasmine jawabna meni make bahasa Inggris. I believe. Emang kamu teh putri Indonesia? Ya, mama aku mah ya pulangnya tahun ini. Tanggal sabar Amin? Nyatanya atuh pokoknya mah tahun ayeuna teu apal tanggal sabaraha-sabaraha mah. Oh gitu. Ada balikna dek mau naon mama kamu? Teu apal, kan can balik atuh jadi aku teu apal mau naon-naonnya. Oh nya. Ada balikna naik naon? Nya naik pesawat atuh, maknya naik parahu tongkang. Naik pesawatnya, ai pesawatna anu kumaha min? Anu kos kamari nu sok ngalewat geuning di langit, geuning anu aya haseupan di tukang teh begitu lain. Nya lain atuh nih, eta mah pesawat tentara kamu teh. Mama aku mah ya pulangnya juga naik America Airlines. Tapi nyamin ngomong-ngomong tentang pesawat, cek Jasmine, neng cocok teh sih jadi ngaranna teh istrinya Haikal. Jual we kadinya teh nyambung. Nya sambungkan we atuh Jasmine pakai kabel tuh. Kabel di luhur. Kan si Haikal teh geus teh jeung si Ica nya Jasmine. Nah, bisa jadi we si Haikal teh beuh kitu ka Neng. Ngonto. Hidi, emang kamu dek itu bogo anjing urut si Ica? Nya lamun Haikal mah daek-daek aja Neng mah kan soleh gitu kasep. Bau bapak-bapak masjid. Hari Kang Badru? Nah, lamun eta mah embung an. Ceketer hidung, tidak mau. Tong gitu iya kamu ka batur teh. Black Panther eta mah. Princess, kamu ke mana? Oh, ini Neng, Princess teh mau ke desa mau ngambil bansos. Maknya Princess nyokot bansos tahun teh. Jeung de Ica, nanya kamu mah asa mineng-mineng teuing menang bansos teh. Iya kan Ica mah atuh nasabah prioritas Jasmine. Jadi Ica mah diprioritaskan untuk menerima bansos. Oh gitu Ica, tapi kamu ke desa dek lempang ieu teh, kan desa mah jauh. Enggak Ica mah enggak lempang, soalnya ada yang nganterin dah. Ya udah atuh Ica duluan ya. Bye. Ya Ca, diantarkan usahanya si Ica Min. Naik ojek meureun? Namanya ku tukang ojek Min, emang si Ica mampu mayarna. Jika namanya diantarkan teh ku bogohna eta gini ku Kang Badru teh ya. Cek sehari kamu meni sokang gosip letik-letik. Cek Neng bieu, emang kamu tangga denge Min. Letik-letik korek. Ya maksudnya teh ya kamu teh apal timnya nih ya. Nya, kela. Tuh kan bener Min, tinggal gerak bina si Ica. Ih, bener geuning diantarkan ku Kang Badru. Tapi nah mau rodanya. Nya bari dagang meureun Min. Jadi kieu kan non si Kang Badru teh ngadodorong roda, terus si Ica teh gorengan. Kita juga FTP na SCTP eta mah meni kaya bayangnya bau kelek bala-balana. Sok gitu kamu. Bari jeung si Ica mah aku mah jojorokan sakitu lah leuleus ge juga nu can dahar 2 tahun. Bisa aku mah balik bray. Nah kamu balik Min, nah dek naon balik oge. Dek dahar aku mah. Tumben temen tadi dieu. Neng, Naon mah? pamalikeun gula cu. Nya duitna sasana pe kumaha jajankeun? Oke mah. Tumben aya uang jalanna. Meni rikat budak teh sasana mah. Neng jajan naonnya duitna loba teh 50.000. Neng, si mama aya di mah. Oh, Bu Haji, si mama aya itu di bumi. Pageroankeun atuh Neng, cek Ibu Haji gitu. Embu eta teh saha nu butuh beureun oge. Har, kitu geuninga budak teh eueuh kasopanan. Mama Neng. Dek naon cenahnya Haji Burung teh ka dieu? Anjing. Mama Neng. Ka mana cenahnya ieu teh? Dek naon atuh Bu Haji ah? Sing atuh Mama Neng, Ibu Haji teh minta keresek sampah. Naon ieu tehnya datang-datang minta keresek sampah? Har, apanan poe ayeuna teh tukang sampah datang Mama Neng, sampah Ibu Haji teh teu acan di wadahan. Nah, aturan di wadahan.
Apaan Ibu Haji teh boga keresek sampahna ieu teh Mamah Neng. Sok atuh buru kencokot. Har, minta teh bari maksa meni oka era pisan. Buru atuh Mamah Neng, ngitu kan sampahna kaburu datang, ieu can diwadahan ke Ibu Haji runtahna. Meni lila. Heueuh kela atuh tungguan ah. Ini Haji burung. Tah, kitu atuh tadi teh Mamah Neng, meni hara resep pisan. Boga duitnya ieu Mamah Neng mager. Diuk ah. Ya tuh Bu Haji. Ari pun tapen teh atuh, tong sok bari amek-amekan. Kumaha cenah Haji burung teh? Tuman pisan da. Har, nah ieu teh jeung poek sagala Mamah Neng. Ka anu maraman lampu ieu teh Mamah Neng. Tulungan Bu Haji Mamah Neng. Kudu ka mana deui ya coba nyumputnya. Ah aing di udah kieu ku rentenir. Har, anda si Bunda ka geuning. Ditan si Bunda we nyumputnya. Punten Bunda. Mangga yuk ka dieu. Soalnya eta. Punten Bunda. Mama coba pun. Wah, calik. Kenaon eta Bunda? Ah, nyakur kieu we coba pun. Keur ngopi sampo. Bade. Ah, wah Bunda, coba pun geus dahar teh. Aya naon eta coba pun ka dieu? Iya Bunda, coba pun teh naon si Alpin? Nah, dengan si Alpin ka dieu. Ah, maknya, apaan atuh si Alpin mah teh meunang Bang Emu aya tahun teh. Ah, si Bunda nih, sok aya wae tante. Bunda, Haikal ngatelanya Bade ka mana ieu teh ujang soalnya kasep Haikal. keueur kalung Bunda ieu teh bade ngajar ngaos. Mun kitu mah Haikal ti payunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya teh Bunda, dulu Bunda eta teh cepopon, lulusan pesantren eta teh soleh. Anakna Adi Bunda. Oh gitu teh Bunda. Pantesan nya katinggalan ke soleh juga teh. Kemana ini cepopon ya? Saya nyari nggak ada. Assalamualaikum A. Iya waalaikumsalam. Ada apa ya? Saya teh ini nyari ibu. Ibu-ibu yang kayak gimana ya? Soalnya di sini teh banyak ibu-ibu teh yang waras apa yang kurang waras? Kayaknya mah nggak waras soalnya nggak bayar hutang. Ini siapa ya? Cepopon yang giginya tuh rongoh kayak Tom and Jerry. Oh, itu mah Ibu Popon ya. Kebetulan Ibu Popon teh ada di dalam. Masuk aja ya, tapi lewat sini aja lewat belakang. Oh kayak gitu ya teh. Makasih, saya masuk ya. Iya, waalaikumsalam. Permisi Bu. Permisi. Halo? Bunda, anu dengan cepopon ya kan awalnya. Maknya, ayo naon itu nya? Maknya, soalnya. Nya itu ayo naon? Oh, saya lagi ini nyari Bu Popon, ada nggak? Tuh ayah, yuk cepopon mah, maknya. Loh, kata anak cowok tadi ada. Ibu jangan bohong. Maknya, kata ayah cepopon udah diem, yuk ujang. Oh, kayak gitu. Ya sudahlah, saya pergi ya. Iya. Ada hijau poponya, bener resep-resep teh, eta minjem duit karantinir teh, juga nu mampu bayar na wae ah. Nya. Nah, kena. Oh, coba pon, kus indet. Yang adunya, coba balik heula ya teh, lewat tadi. Maaf. Ah, maknya dasar cepopona lu. Si kredit. Pan atuh, ari geus eueuh mah geunahan kieu balik ke. Ya, hutang bayar. Aduh ujang, cuma ponten tak acan aya ieu teh artosna kumaha nya? Kan udah janji atuh Ce mau dibayar hari ini cenah. Mana saya tagih janji Ce. Ari atuh ujang eta cuma ponten kudu naon dibayarkeun eta mun tengah pisan cu ujang mah. Ya sudah atuh Ce mau bayar mah barang di rumah Ece saya ambil semuanya. Aduh ujang, nah jeung kitu kan cuma ponten aduh jeung kitu kota galak tong ditakut ujang. Bayar kalau kamu diambil. Aduh ujang. Kalau nyak itunya cepopon teh, tapi dah maknya. Meni haram gini deh gawe, untuk butuh duit dah mal gawe dah. Kemana cenahnya? Berarti tak balik gula, terbalik-balik, aing mah aneh. Siapa itu? Asa Projan? Kemana? Har, semalah gening. Dia kemana mana? Ya mau kerja tuh. Masa ya Ratna udah cantik kayak gini? Balap japati sih, meninggal nyambung loh. Nyebisi wedek naon, gawe di mana mana? Di pabrik, itu loh yang jalan industri, tau nggak? Oh di industri, hebat atuhnya mana bisa gawe di dinya? Ya hebat atuh, kan Ratna namanya juga. Tapi ya Ratna mah mau keluar kerjanya. Pih, rambut.
Nah, jeung kalau rasa galak eta teh lebar teuing. Capek tahu, Ratna teh udah nggak kuat kerjanya, mana panas lagi. Emang mana gaweana naon eta di pabrik teh? Ya, supir forklift. Ya udah tuh, Ratna duluan ya. Si telat, bye. Heeh, ini aya wae nya si Ratna gelis-gelis eta daek jadi supir. Apa Elsa? Ratna cantik ini teh, bener tuh? Ah, ente, salah denge sih mah. Ente. Elsa Projen ya, kalau muji mah muji aja atuh, meni jangan malu-malu, dipuji tak terbang, dihina tak tumpang. Ah. Tadi titah naonnya ku si mamah teh? Neng poho, yang ngata jajan hungkul. Aduh ini teh ya kenapa bisa tinggalin HP? Untung ada. Itu si Haikal, pura-pura soleh ah. Ada Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haikal. Dari mana Neng? Ini Haikal, Neng teh abis dari sana. Ari Haikal dari mana nah? Asa baru kelihatan lagi? Oh ini Neng, kemarin teh Haikal ya pulang kampung dulu soalnya Abi nikah lagi. Oh gitu eta teh. Tapi kenapa atuh Haikal juga belum menikah gitu? Belum waktunya aja kayaknya sih Neng. Oh gitu. Kalau kayak gitu mah Haikal pergi dulu ya, mau ngajar ke pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haikal. Mungkin tuhnya yuk Neng jadi istri Haikal gitu. Tapi kan Neng mah SMP kene. Terus Haikal mah geus lulus SMA. Ah, pikiran kawin teh ngeletikan ge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana gula? Neng teh poho mah ingat jajan hungkul. Nah, dari mana itu teh sok tara bener? Ingat kana jajan we hungkul. Ih, kabur. Neng, di mana maneh? Untung kabur mau ieu. Jajanan aja sasadut teh. Neng, dasar urang nu tunjung, itu teh sok tara bener dah. Tuman pisan. Ada cuma ngomong di dieu mah. Sok teh eta nginjem ka duit ka rentenir teh. Aduh, Ini iraha, terus nanti pindah rodanya. oh si Cereng sini. Yang dianterin gue ke anak wanita jangan jajan tau. Mama nih. Mangga.